Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Limpah tipayun sumangga urang sami-sami saja syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Muji kadat Allah anu Maha Suci, muja kadat Allah anu Maha Kawasa. Anu parantos maparinan ka urang sadaya mangpirang-pirang kanikmatanana utami nikmat iman sinareng Islam. Pamudah-mudahan nikmat eta anu dipaparinkeun ti Allah ka urang sadayana sing dugikeun ka candang mautna urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan Nabi urang sadayana nyatana baginda Nabi Yunus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina para sahabatna para tabi'in tabi'atna. Bagi mudah-mudahan ka umatna urang sadayana ka asup kana golonganana harapan urang sadayana jaga di yaumul kiamah kening syafaatul udmati anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat anu kupribados dihormat serta acana urang ngawitan urang sami-sami munajat ka Allah Subhanahu wa taala melalui hadiah ka para arwah tawasul ka para rasul. Mudah-mudahan ku tawasulna urang ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan nyebabkeun hak prioritas jalmi-jalmi anu saroleh Allah Subhanahu wa taala ningali ka urang sadayana, ningalikeun kana doa urang sadayana, ngarunggukeun kana doa urang sadayana sehingga doa urang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Age mudah-mudahan doa urang sadayana nu dikhususkeun ka para arwah, karuhun-karuhun urang sadayana mudah-mudahan diduwikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Age mudah-mudahan aranjeunna anu parantos mulih ka rahmatullah tingawitan aki, nini, uyut, bapak urang, ibu urang, wargi urang, murangkalih urang sadayana umumna, mukminin mukminat, muslimin muslimah, mudah-mudahan di alam barzahna sehingga ing ayeuna pangumurna Allah Subhanahu wa taala ditampi iman Islamna, dicaang padangkeun di alam barzahna, dan mudah-mudahan ditempatkeun di tempat anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala. Oke, salajengna mudah-mudahan sepuh urang sadayana masih keneh aya urang doakeun mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan ka istiqomahan dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan sapapaosna Allah Subhanahu wa taala maparinan lindungan ka anjeunna, maparinan hidayah taufik ka anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, salajengna mudah-mudahan para sepuh urang sadayana anu parantos mulih ka rahmatullah, mudah-mudahan anjeunna di barzahna sing kenging kabagjaan ti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna anu sami-sami rawuh di ieu tempat, ibu-ibu, bapak-bapak anu sami-sami hadir di ieu tempat, oge anu di luar anu masih keneh ngadangukeun kana mau'izatul hasanah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan hidayah taufik. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan panjang yuswa istiqomah dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna mudah-mudahan anu wabil khusus
kanggo anu aya dina lapangan kasab khususna sepuh urang sadayana, caroge urang sadayana anu masih keneh ngagaduhan tanggung jawab anu janten keluargana. Mudah-mudahan kumalalui kasabna baik itu pegawai negrina, tukang tanihna, tukang kulitna, oge sinareng anu sanesna, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dibarokahan tina milari rezekina, digampilkeun tina rezekina, ditebihkeun tina balahina, disehatkeun lahir batina paranjang yuswa. Salajengna mudah-mudahan guru urang sadayana paparinah ilmu ka urang sadayana, walaupun ilmu sahuruf atau nabi sakalimat atau nabi salapan, urang doakeun mudah-mudahan anu masih keneh dimenang di alam dunia, mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, digampilkeun tina milik rezekina, oge mudah-mudahan dibarokahan di keluargana. Salajengna mudah-mudahan wargi urang sadaya anu parantos mulih ka rahmatullah, anjeunna di alam barzahna sing kenging kanikmatan ti Allah, barokah ilmuna anu diamalkeun urang sadayana ngalir bocor ka anjeunna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang kalih urang sadayana para putra putri urang sadayana anu dididik, diadik, dibimbing, diarahkeun, dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala, janten urang kalih anu saleh salehah, dingartikeun dina agamana, dicerdaskeun dina emutanana, berguna kanggo agama sinareng bangsana, nyanak bagja di keluargana, nyanak bagja di masyarakatna. Oke, mudah-mudahan sing dihasilkeun tina cita-citana. Oke, mudah-mudahan urang kalih urang sadayana anu nuju diajar keilmuan baik itu di pasantrenna atau nabi di luar pasantrenna, mudah-mudahan sing ditimukeun tina keilmuanana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna mudah-mudahan wargi urang anu teu damang baik itu teu damang lahir atau nabi teu damang batin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diangkat dina panyawatna, didamangkeun sabihara-biharina deui. Oge mudah-mudahan dipaparingan panyawatna sing ngajadikeun kifarat dosa kanggo aranjeunna. Salajengna atuh boh bilih aya urang kalih urang wargi urang anu nuju ka kandungan, urang doakeun mudah-mudahan disalametkeun anu ngandungna, disalametkeun anu dikandungna, dilancarkeun dina nalika ngalahirkeunana, oge dijantenkeun urang kalihna upami pamagar dijantenkeun urang kalih anu saleh, oge upami istri dijantenkeun urang kalih anu salehah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jibadihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi ajma'in syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadaya kabul ku Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sadayana, urang mah teu bosen-bosen kudu ngadoa ka Allah gitu. Ari ngadoa teh bimakna marentah antara sahandapeun kanu saluhureun antara urang ka Gusti Allah. Tapi lain berarti urang marentah dijadikeun Allah babu urangnya dina doa teh. Da urang teh dipiwarang ngadoa ge ku saha? Ku Gusti Allah. Jadi jalma anu ninggalkeun kana ngadoa aya kalna eta jalma teh sombong gitu. Ngan dina eta doa teu wajib ngaijabahna kana pamenta urang sadayana, mungguhing saha? Mungguhing Allah. Balikan deui ka Allah kitu nya. Hak sagala perkara oge nu ngatur, nu ngurus gitu. Nu miboga saha? Da Gusti Allah. Jadi Allah mah teu tiasa kadorong ku pamentana urang. Contoh seperti ayeuna abdi nyuhunkeun ka ngadoa ya Allah abdi nyuhunkeun janten presiden. Aya dikersakeun ku Allah teh gitu.
jantan tukang dagang gitu. Jadi di dieu aya hikmah sagala aya hikmah anu kadah diaos ku urang sadayana perkara anu terjadi ka diri urang sadayana gitu. Da sadayana oge anu dikersakeun ku Allah anu teu kaluar tina aturan Allah, contoh sapertos abdi panginten tukang icalan, Pak DKM tukang damel, terus Pak RW na jantan pengurus sadayana oge aya saena, aya hikmahna, aya hiji jalan pikeun tepina berjalanna ka Gusti Allah. Da sadayana oge itu baik itu tukang dagangna padamel negrina itu tukang kulina jadikeun tukang lantaran sababiakeun ngudagna meunang hayang rahmat jeung ridona Gusti Allah. Sing jujur we dikersakeunana lamun tukang dagang kudu jujur dagangna gitu. Lamun jantan pengurusna sami kudu jujur dina pengurusna oge. Lamun hayang meunang rahmat jeung ridona Gusti Allah sadayana oge nu dikersakeun meunang pangkat rekopralna. Tuh. Erek sersana, erek kaptenna, erek letnanna, erek jenderalna kadituna, erek janten presidenna sadayana oge. Gitu. Dikersakeun ku Allah dibere jabatan eta. Sangka naon dijadikeun hiji cukang lantaran sababiakeun menuju ka Gusti Allah. Neang ridho. Gitu. Neang ridho Allah. Gitu. Pada intinya kembali ya kudu aya kajujuran dalam arti jadi kopral kudu jujur dina kopralna. Gitu. Ulah istilahna mah diparentah. Gitu ku atasan kudu kieu nya kudu kieu we. Matak terjadi ayeuna ku atasan tembak si anu tembak gitu. Terjadi kan? Gitu. Kan da aya tanggung jawab saha anu ditahna. Gitu. Jadi boga hujah kata. Tah ku akhir zaman ieu teh geuningan fenomena-fenomena alam teh da bohan ge erek mengarah kana kahancuran dunia. Dalam arti kahancuran teh lain hancurna dunia, alam dunia hancur henteu kabok-brokan. Gitu. Nu terjadi ayeuna gitu. Hilangna akal sehatna. Eta teh geus dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Tina rasana nyaahan teh geus dicabut ku Allah. Maka lamun aya jelema nu talenges eta teh keur dicabut rahmatna. Gitu. Kahade gitu, lamun dicabut dicabut saterusna engke terus we sifatna teh kitu. Naudzubillah min dzalik. Maka urang ngadua ka Allah ya Allah gitu. Allahumma layyin qalbi kama layyintal hadid Dauda. Ya Allah lembutkeun manah abdi seperti lembutna manahna Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Kumaha sifatna Kangjeng Nabi Daud? Mereh mawe, berehan. Gitu. Cacak-cacak tong borok aja lemah. Kasaton aya di laut oge diparabang ku Nabi Daud. Itu ku saking naon lain qalbina. Itu lembut manahna di antara. Gitu. Da sadayana ge itu urang dianjurkeun gitu. Ngadoa ka Allah teh nyuhunkeun anu sae. Abdi paparinan dikersakeun ku Allah, dikersakeun tukang dagangna ya Allah paparinan abdi kajujuran dina dagangna sehingga abdi dibarokahkeun dina hasil dagangna. Gitu. Ari nu ngaran barokah naon? Ziyadatul khair, tambah-tambah kasayanana. Pada intina urang dibere limpahan tambahan rezeki ku Allah teh tambah-tambah kahadeanana gitu. Dibere rezeki anu melimpah teh sebagianana urang bisa sedekah. Itulah ziyadatul khair gitu. Atau nyuhunkeun ka ziyadatul khair ka Allah ya Allah barokahkeun abdi gitu dina harta abdi, dina cageurna awak abdi, dina panjang umurna abdi nyuhunkeun barokah supaya tambah-tambah kasayang gitu. Eta teh kedah terang-terangan disuhunkeun ka Allah gitu. Keun we ngarsakeun nama Allah. Ya yakin gitu. Di mana-mana ada jalma mental